Upacara sungkem panganten ka Ibu Ramana sabada di Rapalan. Sungkem hartosna munjungan ka Ibu Rama. Prak-prakanana dikawitan ku panganten wanoja munjungan ka Ibu Ramana. Pamrihna munut pidua kalayan munut sihapunten tinu janten Ibu Ramana. Panganten istri kalayan tartib geng sor madep ka ibu. Teras munjungan bari munut pidu anak sareng pangapunten tinu janten ibu. Putra sareng ibu sirih rangkul ngudalkeun kaasih anu sakedapan mah bakal papisah sareng Ibu Rama da bade ngawangun hirup rumah tangga. Salajengna panganten istri geng sor madep ka Rama. Teja mundut pidua kalayan mundut siapunten nanti Rama. Salajengna panganten pamaget madep ka mertua istri munut pidu anak kalayan neda sihapuntenna ti mertua istri. Salajengna panganten pamaget oge munjungan ka mertua pamaget munut pidu anak sareng sihapunten ti mertua pamaget. Salajengna panganten pamaget munjungan ka mertua pamaget munut pidu anak sareng sihapunten ti mertua pamaget. Salajengna panganten pamaget mintonkeun gerhana ka Ibu Ramana. Dikawitan ku panganten pamaget munjungan ka ibuna munut piduana ti ibu sareng putra silih rangkul mudalkeun kaasih munut sihapunten ti ibu. Panganten pamaget madep ka Ramana munut piduana ti Ramana. Salajengna panganten istri munjungan ka mertua dikawitan ka mertua istri munut piduana kalayan tartib dipika asih dipika nyaa. Salajengna munjungan ka mertua pamaget diteraskeun munjungan ka para pinesepuh anu sami hadir. Sabada munjungan ka Ibu Rama sareng ka para pinesepuh dilajengkeun kana upacara sawer panganten.